Edan maneh bener-bener lain manusia. Hadiah sia. Ulah gitu. Geus ayeuna mending balik bae ka ditu sabab aduh. Sok sia. Mana sia? Gampang kaluhur. Hese sia. Kahandap. Hese sia. Kakatuhu. Hese. Kakenca. Hese. Nya mending cicing dah hese. Ieu sastra jingga nu jadi dengkek sayaktosna Raden Gatot Kaca nyawang ti kaanggangan paripaosna gagaduhan Aji Sapta Pangrungu Saptaiku 7 Pangrungu lapis dangu tiasa mireng ieu cepot nuju teu walakaya aduh kumaha ieu ot tulungan sora saha eta tah murid aing sanghareupan ku sia awas mod ieu Raden Gatot Kaca nyirorot ti luhur ngabedega paeneun ieu patih utusan ti karajaan Sela Gantungan. Teu nyangka tah. Sasampean. Hai Gatot Kaca. Gatot Kaca. Naona Bapak Semar. Sakur-sakur anu ngaganggu keamanan katentraman nagara ieu. Aing nu kudu disanghareupanna. Wani kowe wani marang aku. Ora wani dening ngapak kowe lanang aku lanang. Urang nyekel sabuk bilang tatu. Hayu sampak jeung aing.
teu kuat lumpat kabeh lumpat lain bantrak-bantrakeun euy lumpat kabeh lain udakeun lumpat we euy oh iya anak jang ambuing agak nuhun aduh untung we aya juragan siang ngomong murid tadi koplok heureui aya juragan anom nya nyong aya murid aing tapi teu di aku aduh nuhun Aden aya naon teh wala duka eta teh geuning keukeuh gaduh putri bogoheun ka abdi cenah ge ulah sok kitu nyong mundur